ketika nyana sakaratil maut kakara nyana ngarasakeun hak lain sapaeh-paehna kuari teh kuari iman mah iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, tetapi terus bae mabok, terus bae zina, mangga teh teuing, terus bae korupsi, terus bae usahana riba, nu di dahar riba, urusanana terus bae urusan ribawi atuh mangga teh teuing. Ketika sakaratul maut bil haqqi bakal nyata horenganan nu kafir tadi ketembong ku manehanana pi bakaleunana neraka, anu korupsi katingali ku manehanana jelas ojay-ojayan di neraka, anu ngridit ku ari mah loba nu teu percayaan engke mah nyana bakal dikulub di neraka jahanam. Makanya ieu anu ngararaji marawa motor kreditan kabeh. Kuari mah kuari. Lah kiai sabodo aing mangan ngabejakeun doang. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, nu halal teh jual beli nu bener, tapi riba mah Gusti Allah diharamkeun. Kuari mah biasa baik engke jaat sakratul maut bil haqqi bakal katembong ku diri sorangan jelema anu ngadaha riba bakal ancul-anculan di neraka jahanam. Lain hidup jeung saging ridit hidup-hidupan kosong arti. Ya Allah ya jaat sakratul maut datang sakaratul maut nyeri ngemantak tuh berdaya jawara aehnya tapi ketika sakaratul maut mah teu kuateun lantaran naon teu berdaya ku nyeri-nyeri sakitu gagahna paharto sakitu sugihna paharto sakitu hebatna ibu tin wayah paeh mah paeh wayah paeh mah paeh. Nah lamun ka kafir ngaranna modal, lamun ka presiden kos paharto paeh, lamun ka kiai pupus, lamun ka haji pendi poit. Lebih parah. Oh presiden Obama masih paeh kene, tapi ieu mah poit. Geus pamus